Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Faqad qala Allah azza wa jalla fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayah. Wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidzalik wa lidza qala an-nabiy Muhammad. Oi siang mimin ulang aja dong bae. Dengekeun cek Kanjeng Rasul, dengekeun ya, dengekeun cek Kanjeng Rasul al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Jalma anu paling bakhil, jalma anu paling pelit, jalma anu paling parah ketika ngaran aing disebutkeun di seumatna urang kabehan teu daek maca shalawat, teu daek maca shalawat ka Kanjeng Rasul. Cek Kanjeng Rasul jalma par beres butuh kas jawab sia uning geus dibayar. Cek Kanjeng Rasul jalma pelit wali urang rek nanya ka bapak-bapak punten, bapak-bapak jawab ku bapak-bapak kabehan. Kira-kira lamun bapak-bapak bukan tetangga pelit, bukan dulur pelit, kira-kira daek kamu bukan tetangga nu kitu. Najis penting korek aya teh hayang. Ibu jawab ke ibu kabehan tadi, ibu, kira-kira lamun ibu-ibu bukan salaki ibu pelit na kabina-bina, kira-kira ibu daek kamu geus salaki kitu. Nah, daek kamu. Teu hayang kamu ka RT na pose eta. Nah, aing aja. Batur teu salah teu nomeng, tonjok pemen, hajar we disere ka kamar mandi. Akhirna mah geulis-geulis bareng ronyong. Bener lah endo. Akhirnya mah kulit nu putih jadi baliru. Tapak disabokan ku si jalu. Biwir berem-berem barang ronyok. Digablokan ku si jalu. Nah aku naon Lesti laporan. Geblek ujung-ujungna dicabut. Cuman gara-gara satu pelukan Hamadai lepas baju. Cek aing Lesti pula kawin jeung saeta, kawin jeung aing bae. Di wulan 20 hugua kawin jeung santri mah bener teman. Mana aing geus ngomong tolong jaga Lesti, tolong cintai Lesti. Akhirna mah patu dikebukan mah seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai Lesti, sayangi Lesti, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. Dengar ke kalau orang minta kayak bisa ada. Dengar ke cek Kanjeng Rasul ulah halo. Pelit sing rajin maca selawat ka Kanjeng Rasul. Bahkan cek Kanjeng Rasul jalma pelit kalau maca selawat kae, engke dia mil kiamat, engke di sorga moal bakalan ngeureun aing. Ih, mangga ulah pelit semingin. Teruskeun. Geus poting, wali mah ngajak langsung geus lah. Bener tando. Lamun aing teu ki bubar aing yakin. Mahal mayar aing sia 3,5 juta. Teruskeun tando ya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama kepusim beribadah sifika hormat para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para alimil ulama nu sanes dan guru ngaji, aparatur pemerintah, lurah aya lurah. Mana ke mana? RT mana RT? Sampai mana awe? Saya tahu. Bagus, mudah-mudahan si banyak umur. Mungkin biasa sabda. Benar hando. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, doakan mudah-mudahan sahibul hajat. Sahan amin apa tadi? Ustaz Rosi doakan sareng keluargina mudah-mudahan panjang umur, amin. Barokah milikna, amin. Mudah-mudahan ya Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani kutubul aulia makhluk anu paling sampurna. Makana urang kabehan wajib mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sebab geus loba keistimewaan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Lamun dicaritakeun ku kula, moal anggeus sampai subuh anu nu saraya. Nu penting
mah tujuan orang ka dieu ulah rek nanya ka ibu-ibu orang dia ibu tujuan datang ka dieu hayang naon tentang bibir ibu aya 2 wow woi udah nyimin buat cicing mes ya dia kurang panjang mikir harus jadah ruangan jawab ibu kabehan ibu datang ka dieu hayang naon hayang barakat sial ruangan ese mengejo bapak yang ini hampura datang ka dieu arek naon ngejo sia ngejo ese santri beungeut ngejo woi udah ngaco dia geus sia mengepret abi hayang dia datang hayang naon hah hayang duit longo dengekeun hadirna orang hayang di dieu punten lamun ditanya kukula ka ibu-ibu jeung jamaah di dieu hayang asup surga apa hayang asup neraka jelas jelema edan ge waras heula bener tah henteu atuh hanya ka preman ditanya ku urang kabehan ai preman sia hayang asup surga hayang neraka jawabna pasti hayang asup surga nu edan ditanya ku urang atuh saru edan sia halal hadirin jamaah kaum muslimin rahimahullah hayang asup ka surga kabehan ge sedangkan urang lamun hayang asup ka surga henteu gampang seperti membalikan telapak tangan betul pinuh buka susah pinuh buka capek pinuh buka sanggup asup ka surga teh cara asup neraka babar ngeunah tapi asup ka surga hasana kabina maaf lamun Allah henteu marentah ka urang ka surga lamun Allah teu marentah salat ka urang kabehan henteu nyiapkeun surga jeung neraka kira-kira orang dia salat ka moal hadirin sadaya bener henteu atuh berhubung Allah ciptakeun surga jeung neraka ayeuna urang daek salat urang kana sieun asup neraka mungkin hayang asup ka surga teh pinuh buka susah pinuh buka capek pinuh buka sanggup pinuh buka hul ulah hadirin sadaya terus kenantu aing capek ngedapatkan Allah sekarang tante minum ya aing di ditu cek putih ampun dah hampura ari santri mah biasa dari mana ditawaran lagi kopi bener tante santri mah euy ke mana ka dia ngopi atuh ngopi kan gitu nya biar aku bang cek putih tante sento lebih baik cukup sudah aku minum yang ini daripada lama-lama aku nungguin kopi mana teruskan tante hadirin jamaah kaum muslimin rahimahullah geus setengah hiji nu penting mah urang niatna hayang menang ridho ti Gusti Allah Subhanahu hayang diaku ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jaih mudah-mudahan urang kabeh jadi murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jaih amin ya rabbal sakieu bae bilibisi aya kasalahan kahilapan kula mohon dibukakeun pintu maaf anu salebar-lebaran bilibisi ibu jeung bapak hayang keneh kula gampang bari mah loba yukuk ketik bae karimun ieu nu nulis kiai ganteng salah aku kan kabehan ge di dia lalaki mah santang bener henteu kan awe ge geus atuh aya na ulah diganti kiai ganteng no di jauh emang ganteng aing mah aing mah ya di mana bae ceramah digerogeuna ki karimun bapak hadirin kaum muslimin rahimahullah kunaon bisa disebut kitu karena mobil aing karimun eta nu leutik bogel pendek eta tapi aing insyaallah beres saja brek meuli pajero amin ya roban ulah leutik hantai jadi santri mah mah dengekeun cepat uteup naon sia kawin jeung santri mah masuk masa depan suram halal ngomong kitu mah aing bukti santri bukti kalau nyata bukti kana mata santri ijazah aing tegablek tapi mobil aing can boga atuh endog teu balik motor aing gagah ieu mah aing boga punten eta hasil naon ti santri hasil ngari ayo Masya Allah tabarakallah alhamdulillah jadi santri barokah amin ya rabbal hidup santri hidup edo hidup buduk hidup kupret bener sia teh buduk hadirin jamaah kaum muslimin rahimahullah selesai ini nama urang inti nama hayang silaturahim di dia bener henteu bilibisi aya kasalahan mohon dibukakeun minum apa anu salebar-lebarna ketik bae Bu alamun ibu jeung bapak hayang keneh pulang ngomong di dia gampang bari mah ketik ki karimun insyaallah monyet anu nongol sorry bisa lebah dia mah insyaallah nongol kula anu geus nongol kula ulah poe like share komen dan subscribe saya akhiri sebelum saya akhiri urang sholawatna ya rabbi bil mustofa wa bil lana
kembang kopi kembang mayang diayakan lamun ngaku cinta ka Gusti lobakeun maca Al-Qur'an ya Rabbi balil maqasidana waghfir lana ya wasi'an kembang bangku kembang kopi kembang mayang diayakan lamun ngaku cinta ka abdi berangkat gerak kartusan ya Rabbi daripada berpasannya pamajikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sakir bila bisa yang kesalahan khilafah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.